Ngapain dipanggil? Panas kasus Pertamina, Andre Rosiade dan Rike Oneng adu mulut, panggil Ahok ke sini. Sampai hari ini nggak ada yang berani panggil gua DPR. Upami Pertamina di sisi Kudi pasti bakal rame. Margi seueur gegeden anu kaboker, Bintang bakal muruluk. Nah, para inohong, wah, eta mah kasunut bujur, kaduruk, jangot, singkar repeng. Nah, kawas gitunya. Nah, seueur nu kalibet eta teh. Tos bade ngaronah heula ngontrol. Sareng tatangginya, kasih saumpan enak teh. Aduh, bade ngagugahkeun heula warganya. Tiris, aduh tiris kawas pajabat ayeuna anu rek dipariksa ku Kejaksaan Agung, kesangan tongong maruriang.